Indit silaturahmi jeung babaturan mondo tuluy balikna ngalongok sobat nu pulang ngalahirkeun. Seperti biasa samemeh ngencar ti rorompo. Hayu besti urang taraptikeun heula pagawean imah ngarah jara rongjon hate init-init tante. Da geuning ari ningalkeun imah pabalatak mah sok kepikiran wae di panyabaan teh. Tring tuh geus arampih we ku sorangan besti. Ayeuna kari wadah nu rarewokna. Tring tuh haranyat deui ieu ge ku sorangan. Lanjut we ninggih urang amanian beas besti. Barikot geus ditongengkeun ning tah wadahna ge. Goloncorkeun we caina amanian sing kabersih. Atuh geus bersih mah semplokeun we ka dinya tah. Colokeun jetrekeun we ulah pohon. Untung we ninggih dina kulkas teh aya keneh sesa daging pirang. Daging murah teh geuningan besti. Tuluy we boga turubuk ninggih sabeungkeut. Tah si daging pirangna geus asa. Langsung we urang hanyatkeun. Tuluy we gojojoskeun eta si perbawanganana. Ulah galeh sakedeuk. Gebruskeun we eta si turubukna teh. Tah urang tamahan we kumis sedap. Tuluy we si bumbuna teh asupkeun ka dinya tah kabeh. Ngarah seungit, ngarah gurih, tuluy ngarah seubeuh. Apanan ari diemihan mah jadi loba besti. Teu poho we ning tah di tomatan asak we. Ari pek teh jol aya nu assalamualaikum sia besti. Tah ari pek teh ieu paket naon deui atuh cenah bunit eta teh. Tah ieu besti piring saji bahan akrilik anti pecah. Aman pokona mah. Tuluy we urang wadahan ka dieu si turubukna. Tring. Wow, cantik sekali. Yang ini geuleuh sekali. Dikersakeun rek iinitan teh aya we gogodana teh. Jeung kudu nyomot podol ucing sagala deui. Poyahna we ieu teh da kusaha deui atuh besti. Tah kieu matak teu pati resep ge kana ucing teh si bunitna. Dangaranna ge ucing meureunannya. Jol beleuwer we ning tuh kahana. Sementara mah urang lapan heula we ieu teh. Apan rek init-initan heula si bunitna. Tahun mana we diseuseuna mah. Ning tuh torojol we geus aya nu nyampeun. Hayu cenah burukeun geus beurang ieu teh. Ari judul nama jam 8 teh kudu geus ngumpul. Dasar emak-emak we geuningan sok ngaret. Ieu mah jam 9:30 karek ini. Keur beurang teh jol hayang nginum cenah ieu si kuda besi teh. Daripada mugen teu maju, nya geus we diberi inum heula ning ieu. Ari geus diinuman mah jol belesat deui we ning tuh lumpat. Singkat cerita ieu geus nepi di tempat tujuan. Tuluy we urang angkut ning ieu bebekelan teh. Tuh kot sakarung bekelna ge besti. Alhamdulillah tos kumpul sadayana. Samemeh muka bebekelan. Aya siraman kolbu heula cenah ieu teh sakedap. Atuh geus beres mah langsung we ning ieu muka timbal jeung sajabana. Dakot bariekeun ning tuh opieunana ge besti sagala aya. Alhamdulillah ku panggih wae geuning ieu jeung kokojo teh. Dakot diserangkeun we tadi teh. Sok sieun digiwing ku batur. Ari pek teh aya milikna ning ieu alhamdulillah. Tos wareg mah kalah kot di bahanan ieu geuning ieu. Aya ku bager-bager teuing cenah pribumi teh. Singkat cerita geus waktuna berpisah deui ieu teh besti. Hatur nuhun pangangkenna uhti. Tapi samemeh kembali deui ka rorompok masing-masing. Urang ngaleut heula ngalongok sobat anu uih ngalahirkeun. Meungpeung aya waktu, meungpeung kararumpul. Tah ieu tos dugi di bumina uhti. Batur mondok anu geus mangabad-abad teu panggih. Alhamdulillah diparengkeun deui tepang dina waktu ayeuna. Mudah-mudahan silaturahmi urang selalu dalam keberkahan.